Laktinya ini ya, sudah menggolak, kita minum kopi dulu. Kurang mah rencana lamun isukan teman-teman tuh kita makan seadanya di sini ya. Dan waktu boleh saja pergi, namun tempat ini tetap selalu berarti. Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, jadi sedih Kang, sedih tinggal di saung ya. Ya Allah ya Robi. Orang iya Kang orang romak ya mah Kang, gaduh acis mah. Ya Allah. Saung ini dulu banyak cerita dan banyak melahirkan, juga banyak yang datang para YouTuber di saung ini. Sehingga saung ini merupakan saung penuh ceritanya Kang ya. Banyak kenangan di sini lagi. Iya, banyak cerita, penuh cerita. Ya, pokoknya saung ini merupakan saung cikal bakal YouTuber. Minimal dia pernah ada di sini dari berbagai macam genre dan daerahnya kan ya. Di mana wae lah pokoknya mah geus daratang ka dieu aya nu di Sukabumi nya Kang ya. Di Bogor, Puguh, Cianjur malah geus banyak. Oh, Kang Apip lagi sedikit-sedikitnya Kang ya. Aduh. Ya saung penuh cerita teh ya. Nah, yang bikin jadi betah itu Haji mah ini guys. Ini yang bikin betah Haji itu di sini itu. Ini segini nih. Nggak banyak. Tapi subhanallah. Susah dibicarakan guys kalau memang yang namanya rasa atau keindahan itu ya susah dideskripsikan. Urang kawitan Kang Apip ti irahyeuna bismillah we. Ya. Tuh. Saung penuh cerita. Tapi jadi eksotis kieu Kang saung teh. Ya Allah. Dapur ini guys dulu melahirkan nasi liwet nggak tahu berapa puluh liter atau berapa puluh kilo nih di saung ini. Dan sumber air masih normal Kang? Air normal. Normalnya aman. Nah ini sumber airnya nih, ini dari mata air langsung nih. Nah ini selangnya masih ada, masih ngocor. Ininya masih netes Kang tuh, masih netes. Insya Allah kita akan bersih-bersih mungkin mulai besok ya Kang ya. Mulai besok kalau memang kita nggak ada kerjaan. Ya Allah, indahnya di sini itu guys. Subhanallah. Kang. Gimana Pak Haji? Iya, istimewa saung. Haji bukan nama tuh. Estetik Estetik ya, tinggal rumput tuh.
Iya mah tinggal bikin judul nanti misteri-misteri we Kang. Misteri cerita lama terulang kembali judul nanti. Ah, bener. Aduh. Nah ini guys. Pemandangan ini yang bikin aduh. Masya Allah tabarakallah. Gitu Kang. Jadi kumahanya lamun di ditu boga balik saya mah. Da betah. Pokoknya mah di ditu kudu nyen saung Kang insyaallah ya urang bismillahan. Wajib saungna. Urang bismillahan nu sederhana we Kang kudu sudah modalna tuh Kang. Alus mah da mahal nu alus mah. Iya we tah nu ku awi nu ieu urang perbaiki we Kang ieu tah. Ini Kang urang perbaiki Kang. Ieu rapihkeun we. Tuh kudu alus-alus lah. Soalna ari di alus-alus mah mahal nu alus mah. Tah mending kene nu penting mah aya jang tempat ngiuhan. Jang jang ngonten. Jeung jang ngarariung keluarga. Ih, panggih deui keur kamari ulin ka curug geus panggih deui ayeuna tuh. Segala hayu. Da ieu mah bener atuh. Segala hayu emang dorukan dar sih mah. Kacurug kayu sih mah. Iya. Ieu mah segala hayu pokoknya. Oh. Caskeun pokoknya mau haji ke kieu mah lah. Sirum euy, Maju perut. pantat mundur. Pantat mundur sih mah. Segala hayu gaskeun. Slogan kita ya timbang waso segala hayu sareng tidak pur candanya. Lain candra lain kan. Canda. Lain baju biru mah mau diomongkeun da eta mah. Di pondok sahabat eta mah mau beja-beja gitu eta mah. Sudah pada nyaho lah ini mah. Kala itu acara naon itu acara naon juga ngariung geus teh ka hari itu. Ieu pan saung geus lilat teh di longok. Oh jadi acara teh ngalongok saung jeung bakar saung gitu. Bakar saung untuk bakar-bakar ieu ya wajib. Urang duruk ya. Jauh. Ulah Kang tuh penuh cerita ieu mah Sejarah Kang. ini. Sejarah geus cenah kieu Kang alus ieu mah. Estetik Tah eta tuh mahal pan estetik eta mah Ayo tuh. gaskeun lah. Gaskeun lah. Heeh. Yo lah. Lain masa perjuangan ku cerita. Cerita. Cerita nu mahal mah. Ceritana eta. Aduh, jadi kabeh ge boga kisah ieu mah. Kisah tersendiri ya. Tah gitu. Kenangan manis nih. Jeung si eta pan. Jeung Jeung si taeun sagala ayu lah. Aduh, mundur sih ya mah. tong ngeret guys tuh. Yo kawan-kawan yang lain mana heuy? Heeh. Waktunya itu ya. Sudah menggolak kita minum kopi dulu. Ih, menggolak guys, menggolak. Seberapa ekor kieu? Ya 2 eta. Karena ruwah dan lagi dia mah. Sudah mau modal Nya pas ieu dua ekor mah hiji bagi dua. tangkian. Heeh. Tangki. Menggolak guys, memodal guys. Detik nyamuk kawan. Kopi hitam hiji, kopi eta hijinya. Tah gitu Kang. Dauh bosen itu ka dieu deui da mawana emang iya atuh du jagona ieu mah di dieu mah tuh. Aduh. Heeh. Mah gagal ieu mah. Wani diriungkeun di dieu pokona mah. Gaskeun lah pokona mah lah. Urang mah rencana lamun isukan jadi nek mawa teko mah heran hiji. Nyekel kopi waji. Sapetel mah nya. Nyekel kopi tuh. Tuh. Pokona good deh lah kira-kira. Jangan buang sampah sembarangan pokoknya. Kalau bah ieu mah bagian nonton. Keun anu saksi-saksi ieu mah Kang Apip, ngaliwat Kang Apip. Urang mah nonton we tuh.
bagian daharnya kan. Daharna orang nonton bari jeung ningali pemandangan tuh guys diharap guys. Aduh. Ieu nu mahal mah guys, tah ieu sakieu. Ya Allah. Dapur eta des, estetik eta dapur. Ada minus penuh bali we. Oh, satu sih kades aya awal laki. Panggil teh. Pasti minyak. Sepur bahe. Da lain asa anyang-anyangan Kang, da emang urang balik di ka barudak. Kayaknya anyangan. Mun peda budak geus budakan. Masa kecil kurang bahagia. Gedena kurang modal tak urang eta mah. Urang ya. Urang sadarahayu ya. Jika tukang ulah jujur teuing Kang ka asa kasiniran da aduh serius. Eta teh. Heeh. Aya di dieu makan nafsu gede tenaga kurang teh Kang. Aya laguna tuh. Sinirana aya gitu. Cuma aku udah pakai kecap kayak gitu. Cuma udah tadi semut itu. Kenalan. Iya. Kopi mang. Anu lah itu. Hah? Anu kopi. Kopi lah tuh. Iya. Kopi ngene kopi.
Pegang Mang Oso ya ngabungguan segala hayu. Sabuna hayu ke sawah hayu kemana kerap segala hayu kan? Hatam ngebumbuan. Nges hatam ngebumbuan mah tuh. Ih. Nges make gramasi ieu mah langsung. Iya mah, pokoknya segala hayu kita mah. Masuk segala dia. Oke. Tah, kieu indah nu teh. Nongton nu masak, kari am tungtung nama gitu we. Kita anyang-anyangan lagi. Tuh, anyang-anyangan lagi, cenah guys. Anyar tanur. Anyang-anyangan lagi, guys. Sana bedinya di saung. Teh nu dihandap teh. Anu badag teh. Asak ya. Asak memang pakai asak. Yakin teh asak? Yakin asaknya. Asak dong. Asiknya bro. Asin mah asin heula. Lama heula meureun. Gimana dahar lagi saeutik ewangnya baik kudu kabeh mah. Kena butut heg. Lamun teu dahar sawareh. Jadi culamit ya katanya. Kena non teh disangka pelit, Kang, kenapa yang lain gak diajak gitu. Padahal sangguna kurang. Itu alus. Ini ngarieu usah-usah euti. Pak Haji, siga masa disaung teh anu jeung Ajisnya. Tah masang masa comot segitu tah. Nu dahar sabar urang limaan. Aduh. Nyata tuh cek bahasa kolot mana neng. Culamit kayak itu kadihayangkeun. Itu beak mangsa gua teh loba keneh. Daunna sagede cerot daun ari biasa seleter. Aduh. Kita goreng non mah. Nyamal yang samanya. Yang sana pada ngaja kali tengok bisa kau di bos. Makanya dari mah ruhai tuh. Ruhai. Itu langsung ruhai. Oh, panas. Api ya. Lain ngagimik terus bisa wae lah. Aduh. Nah daunnya segede kieu tah risang misalnya ter. Kan ngagunuk. Oh, tok boleh. Proses ngonten masak beraya Masak. tak Kopian lah Kang ratu panik. Alah, ya aku genah. Ya aku genah. Ayah bukan apa udah ngenah, bukan apa Aduh, merdeka bener Aduh. Hari ini tidak olah terus. Olah lagi baraya lah. jadi tukang masak ini. Salat ya. On. Minyaknya. Baraya. Wah, sibuk euy. Oh. Ini jadi ya kan jadi chef. Kemarin di itu orang bagian kieu nah we. Ada bio. Di itu heeh. Ante menang di asaan sakitu we urang mah. Asinnya Sama beledang. Sehat katanya.
jauh-jauhnya ke deketan ya. Ya. Ini setelah siap ya. Setelah jauh-jauh sih. Siga babacaan heula di. Aja jampe pan. Tiupan. Tiupan. Cenah mah palu mah pasang jauh-jauh sana. Sudah menggolak. Aku genah. Indahnya. Sambal baraya lah. Oh, terus kami mana? Asinnya naik mana, Des? Sini itu tuh selar. Asin salah ya? Masak naon ieu teh Kang? Karek beres bieu teh. Goreng acin. Goreng acin. Semuanya ya? Oh gitu mah. Oh terus potongan kan. Warna kieu. Enak yuk. Hirup deui lauknya digoreng. Dikasih mecin biar Ya. pinter ya. Biar ada rasa-rasanya, Oh iya. biar ada gurih-gurihnya. Awas jangan ujung-ujungnya ngerasain lu. Enggak, ini mah Haji. Ini asli pakai ada rasa-rasa gimana gitu. Rasain lu cenah. Siap-siap untuk menyatu. Menyatu bersama. Teman-teman, tuh kita makan seadanya di sini ya teman-teman. Tuh, seperti ini teman-teman, ada goreng asin, tumis buncis sama sambal ya teman-teman. Tuh. Kelak. Nunah dewa. Daang dewai yo. Jawaban pertama. Sok sok da urang mah rek video mau dahar mah. Aduh. Nunah baraya. Jadi di atas bukit teh kita tuh lagi menyatu bersama. Iya. Menyatukan rasa. Nah, iya menyatukan rasana tuh. Nunah dewa. Ngomong-ngomong, ayo ke video. Ayo dahar nanti sin beakeun anggeus ah. Ayo siap siap siap. Jadi ya teh dahar geus ngopi eukeur. Aduh itu jadi hang modal itu. Aduh. Reng modal deui wae. Aduh. Aduh kok cangkurileung dipikir-pikirnya. Modal neng. Ah, iya mah.
Tidak goropan encan meureun. Tidak gor macan. Encan. Lamun sudah gor mah geus. Iya, mah. Geus gitu. Nya salam Kang Irman lah. Men diomongkeun sampean panas ceuli teh tah men. Sudah gor, Heeh. tidak gor. Duh, itu kan biasa ritualnya ari geus dahar teh ngopi bari ngarokok. Oh. Ala geunah deui. Wae. Alah genah. Kan ngeuneuh mah gagal. Heeh. Sudah di dia mah. Wadah. Suka naiknya ya. Sok dibahas dia tukang sok era sorangan mah. Atuh udah bingung dahar geus. Heeh. Ngopi eukeun, ngarokok eukeun. Eukeun. Aya naon cenah wah haji tang modal. Cekuap cangkrileung. Campurnya lang waji. Untungnya tuh nabatako cangkurileungna daya. Tah ieu teh ngobrol kieu teh kieu Kang geunah teh naon cing. Kumaha tah? Nya keur ngobrol pan urang nya dari penonton mah moal apaleun di hareupna naon. Tah ieu mah ngara apal penonton urang teh bari ngobrol kieu teh tinggal di hareupna. Maha, guys. Yes. Aduh, Masa guys. barokah. Iya mah. Nikmat mana lagi yang kodus tai. Ya Allah. Barokah. Barokah. Ya seperti biasa tadi teh cek Kang Oso mah cenah di channelna Kang Oso Sagalahayu. Ngaroko mah geus biasa dari ngon mau dibahas deui. Da ayeuna mah rek undur diri rek pamit wajina nya di kawasan naon teh Kang lain Pondok Bali ieu nya naon? Nyangkokot Village sesuai. Yeah. Nya pokoknya mah kitu we mudah-mudahan sarehat sadayana Amin. nonton sehat anu ditongton oge sehat. Amin. Haji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.